Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring boga cerita si Lamsijan jeung si Kadrun. Caritana teh kieu. Si Lamsijan teh bade nuju ka hiji kota. Di lembur ka hiji kota eta teh manehna teh numpak dina hiji delman teh. Di lembur ka kota teh kira-kira jauhna teh aya meureun satengah poe mah lamun dina delman teh. Singkat cerita, di satengahing jalan nu bade ka hiji kota eta teh si Lamsijan ngomong ka supir dari supir delman namanya kusir ka kusir delman teh, kang paden heula naon jauh keneh pan, aduh ieu kuring tos teu kuat. Cek si Kadrun teh maneh mah teu kuat kumaha, ih jauh keneh maneh malah minta eureun. Aduh benar teu kuat cenah, cek si Lamsijan teh maksa ka eta kusir. Atuh si kusir teh meureun karunyaeun bisina aya naon-naon gitu. Akhirna eureun manehna sendal mana deureunkeun tengah jalan. Terus turun be si Kadrun kusir yang ade penumpang 2 hiji. Kusirna ambil turun. Ditanya si Kadrun teh si Lamsijan, dari maneh kunaon turun di dieu menjauh keneh tuh ka kota. Aduh ieu geus teu kuat. Teu kuat kunaon, hayang ka hampangan. Siam hayang ka hampangan bae turun di dieu. Tahan bae sagedeung diganjok. Ieu mah geus teu kuat pokona. Bising marbaik di na sarana. Ya tuh. Ieu di mana ya? Ieu mun hayang ka hampangan di dieu. Mun di dieu mah era tuh ku penumpang itu. Itu kali itu bae tuh katukangan tangkal eta Abasia. Cek si Kadrun teh bari nunjuk ka itu tempat tangkalan nu gede teh. Oh di itu cek si Lamsijan teh. Nya di itu tuh. Terus si Lamsijan teh nuju ka eta tangkal Basia. Geus anjok teh ka tempat eta ditempukeun ku si Kadrun teh. Gini eta si Lamsijan ngadon memuteran tanggal Basia cenah. Wah ieu budak buah kasaran deh. Sebut kasaran teh dilinglungkeun ku jurig zaman baheula mah kasaran. Jadi linglung lempang asal lempang jauh tapi masih di dinya keneh eta mun di lembur mah sebutna kasaran. Waduh eta budak kasaran boy. Tuluy disamper bae ku si Kadrun teh. Lamsijan eling-eling ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tah sih ingat geuning. Kunaon maneh kegulingan eta tangkal. Nah. Aduh bingung Kang. Bingung kunaon tinggal kecewer bae tuh tukangan tangkal eta Basia. Abdi teh bingungna. Pancek Akang titah kahampangan tukangan eta tangkal tuluy tah abdi teh tadi teh muteran teh keur milarian hareupna pintu hareup. Aya tukang pasti aya hareupna, tah abdi teh milari hareupna bisi salah kecewer. Aduh kayak meureun pas kecewer aya nu muka bae. Aduh sia mah goblok. Ngaran tukang tapi oge nya. Lamun aya tukang pasti aya hareup. Si Kadrun teh sarua meh jadi bola onde. Atuh geus eta lureun jukut. Anda pun tangkal. Akhirnya ada kecewer
dina handapun tangkal Al-Basiyah. Itulah cerita nu teu lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.